Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun keluargi sadayana kumaha damang dinten ayeuna abdi bade tutorial ngadamel opak beca. Opak khas makanan orang Sunda nya, diproduksina dina tanaman singkong atau sampe. Hayu atuh urang simak tutorialna nu kahijina nu tadi tos ngala sampe. Ayeuna sampena urang purak atawa dipesek kulitna dugi ka lenang bolenang katingali daging anu bodasna, sareng kulitna tiasa wae diparabkeun ka domba atau napi dipiceun bae. Sakena alhamdulillah tadi pas ngala sampe tanahna gemburnya 2 dinten kapengker tos diguyur hujan, tapi dinten ayeuna katingalina teu acan turun hujan. Mudah-mudahan di bulan-bulan ayeuna hujan merata di mana daerah masing-masingnya. Sarang di sapalih daerah rupina tos turun hujannya. Di daerah Bandung di Pasar Caringin abdi ngagaduhan informasi di Bapak Uus anu nuju didamel di Pasar Caringin sababaraha dinten kapengker turun hujan. Sarang di sababaraha daerah di Sumedang oge turun hujannya. Kumargi mesek sampena rada lila ku abdi videona di gancangkeun supados teu nyangkelek kana waktos. Lumayan sampena ieu teh teu acan baradag sedangnya da teu acan pangalaan. Ieu teh sampena jadi lumayan bae kangge diparud mah. Nah.
Alhamdulillah sampai 10 kilo parantos selesai di pesek kulitna salajengna saatosna ieu sampai dikumbah dugi ka bersih, terus bersih ditiriskeun ya, digaringkeun atanapi di picen caina, terus gitu langsung bae diparut di mesin pangmarudan. Ayo kurang lajengkeun videona. Gede gitu tapi sakna kan. Raket meureun. Kieu mah. Palawargi sadayana tahap nu salajengna urang diparut ya sampeuna saatosna dicuci atau napi dikumbah dugi ka bersih, salajengna urang parut sadayana sampai 10 kilo tadi. Saatosna sampai selesai diparut, salajengna sampai di samaraan sakumaha samara anu biasa di pijikeun sareng adonan sampai nu diparut. Biasana aya bawang hejo, cabe beureum, uyah, pecin, sareng nu sanesna, sareng tahap ngadamel opak beca di emple-emple kanu tutup panci, teras di kukus, saentos dikukus teras ditempelkeun kana ayakan atanapi jodang. Tah kitu para wargi sadayana tutorialnya ieu mah berbagi sharing video vlog dinten ayeuna, mudah-mudahan manfaat kanggo sadayana anu nyimak video ieu. Hatur nuhun ka sadayana, video ayeuna dugi ka dieu wae. Bilih aya nu peryogi opak sareng ranginang cireng tiasa hubungi wae ka nomor berikut ini. Anu sakieu buktina moal ngawaris ku harta banda rek ngawaris. Abdi pamit undur diri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina video salajengna.